Assalamualaikum, nuju naon? Waalaikumsalam, nuju nangkring we. Ya wae. Ya, mohon. Ya begitu ah. Tanya rencangnya apa sawe dia rencang aya gini karusan dia. Rencang teh rencang naon? Rencang sangu. Sanes ieu rencangan ohnya tanya teman gitulah. Oh, mun tanya teman ka hartos lamun rencang sangu. Naon mau gitar sagala ya? Ya beli hayang iya hiburan kan. Bisa nyanyi naon gitu, sok kurang nyanyi we ayeuna mah daripada ngalamun. Oh, ya mah tuh. Kamu mah gitar tuh. Salah tuh. Aduh. Bentar. Abi tos nyanak gitar gitu ya. Kira-kira balayan naon gitu abi kita hanya penggitar. Nyanyi naon urang nyanyi. Ieu we daun kalapa, urang ieu. Sanes daun kalapa eta mah lamunan. Ya lamunan. Anu ngalagunan. Aduh, anjing aing ieu kacolok di dinya mah aing euy. Ya wae ya. Mangga tuh nya urang Mangga. nya punten teh beli santen abi rada. Diampunten pisan, mohon diampunten pisan. Nya bilih gitu Kang sanes gitu. Da abi mah sanes artis. Ngaleut lah me suantena rada sae. Nah, Ya luas sih. Mendingan puntennya ditampi ya. mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Daun kalapa, oh ya, katebak angin. Ya, daun kalapa teh ketebak angin teh kumaha eta teh bisa ketebak angin gitu. Kurang pageuh gitu nanaonan gitu. Upami diibaratkeun ya nya gugupai kumaha da daun kalapa ibaratna anjeun misalkan gugupai kumaha kalangkang gitu kalangkang. Tah, ari di sim kuring mah kieu gugupai tangkal kalapa teh ketebak angin daunna oyagan di sim kuring mah. Nya kitu nya abi ge sami ai soal eta mah ngan cuman jadi eta teh jadi nanti lah aya hikmahna abi ngalagoge nya kitu nya jasa janten kanen nya Hikman mah keur sare di imah urang tuh di ditu. eta mah tuh iman Iman. eta mah Sok deui atuh sing bener nyanyina mengeunaheun. oh bari ngalagu deui kitu hayang Nya ngalagu naon gitu mapai jalan satapak urang teh baheula teh bobogohan ye. Bobogohan mapai jalan satapak. Ujug-ujugna urang juga langsung ngejebur we kana jurang. eueuh nah abut bisa ngajebur kitu kunaon Heeh, da bari peureum urang lumpangnya nya ada teh nyaho jeung ngejebur we. nya heueuh peureum atuh di mana Geus sak nyanyi bu. Nyanyi heula atuh. atuh dinya mah ruas wae atuh abi jadi ruas kieu nya sakatu Nyanyi heula. sok mangga Ngaleut heula. tong am bae lah nyawa cerek kolot Apalin ya musik apal tuh mana ubar corona? hah Apal tuh? corona Heeh. Tah, hayang apal ubar corona. nah Kopi hideung make jahe merah. wonya eta mah Direbus jahe merahna. geus puguh eta tong ditanya Itu mah tak jauh karena corona tapi deket karena rezeki keur maneh. nah maksudnya kumaha siapa Kan maneh teh sehat minum kieu teh maneh bisa ngalah duit digawe meureunna da sehat minum kieu. oh nya alhamdulillahnya Meukeur mah beungeut teh susah beuki susah we. nya kieu wae nya sok atuh da air pikir-pikir mah nya urang teh lah pikir gitu geus aya nama ieu ngalagu Nyanyi deui we lah, ya mah lieur. mata
Da urang mah teu leumpang tadi di dieu. Didinya mau ngomong capek ya, tadi ngajedog wae di dieu. Mawar bodas ngalagu teh mawar bodas. Pastilah setiap lagu pasti aya kenang-kenangan didinya mawar bodas teh naon. Ari mawar bodas teh hayang apa? Hayang apa? Urang itu nyaho atuh. Iya, mesti hayang apa manya. Mapa jangan setapak, erek ngalok mawar bodas. Kela euy, ieu teh asa hayang ngising urang teh euy. Nyaar, Tapi yang ngising. Tapi euy caina euy. Tinggal cor cai deket. Geus we tahan heula we nya. Nya. Hayang maneh sih, jadi hayang bulas beuteung teh gitu. Jadi siapa ganggu wae kitu sih. Lagu can tamat ge. Sok tamatkeun heula. Kudu we kitu ngaganggu deui. Yang kajiru ya lagu terakhir. Lagu bentang remang layang cingkarti panteng icepan Saan ngicepan kemarin, kamu ngicepan. bentang manglayang cingkarti ngaricepan. Heeh. Eta teh lagu alus, eta teh lagu ngeunaheun, pangeuna-ngeunaheunna salam Sunda. Waas pisan bentang manglayang. Diluhureun bentang manglayang. Nyanyina nyanyi nu susah wae atuh. Eta lagu teh bisa jadi arti sok ieu ngalagu jadinya kudu bisa ngaikeun kumaha teh. Naon bedana monyet jeung jelema? Monyet jeung jelema. Monyet jeung teuing teh apa? Hayang apa? Ya. Ari monyet mah jiga maneh. Ari jelema mah jiga urang. Ngaku gini. Monyet tiga maneh. Jelema Monyet tiga maneh. Dan tiga uing. atuh kitu mah aing jiga monyet atuh. Pan kitu. Geus nganyanyi dia nu sing bener. Teu bieu lagu terakhir teh naon? Ya ngalagu mah nu zaman ayeuna nu gede hutang ese mayarna. Yang paling naon teh? Nah, mak. Alhamdulillah itunya entos kumanya da di dia kieu geus ditukupnya di ieu lah abi bade waktu heula bade damel heula Nya sok atuh tutup bae nya mah mohon. nya wilujeng gitu mah Abi ge karasan aya progi udah nyeusehan. nya wilujeng kasadayana nya sim abi sakitu Nya sok-sok ya teuing atuh.